Sampurasun pamugia pangeran tumatep nang tayungan karugun tarumetep melarengan sadayana dulur anu di lembur baraya oge anu di kota ningras sara rehat arageng milik tur aya dina kalahayuan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Di zaman ayeuna di era ayeuna seueur anu pakeukeuh seueur anu paparabut bahwasana Prabu Siliwangi teh agamana Hindu, Prabu Siliwangi teh agamana Buddha, Prabu Siliwangi teh agamana Kristen, Prabu Siliwangi teh agamana Wiwitan. Seueur paparabut anu seperti itu. Tapi jadi pertanyaan abinya lira, kunaon kekeh nak Kanjeng Prabu Siliwangi keun urusan keyakinan mah. Tapi kunaon nu diajarkeun Kanjeng Prabu Siliwangi teh dipraktekkeun di diri sorangan. Keun wae ti dituna kitu. Anu diajarkeun ku Prabu Siliwangi eta nu kurang kudu dipraktekkeun, nu welasanana, dedeuhanana, asihanana, nulung kanu butuh, nalang